Tanjer Najuritan Jaya di Buana. Tanjer Najuritan Jaya di Buana. Tanjer Najuritan Jaya di Buana. Ngagambarkeun kemekaran sajarah jeung keayaan katut kahirupan urang Sunda dina mangsa di Tatar Sunda ngadeg Kerajaan Sunda dina abad ka-14 nepi ka abad ka-16. Dumasarkan sumber-sumber tina naskah-naskah Pangeran Wangsakerta jeung naskah-naskah dina basa Sunda kuna nu nepi ka ayeuna geus kabuka ku para ahli. Gambaran kahirupan jeung alam pikiran tokoh-tokoh di antarana Prabu Bunisora Suradipati anu jadi raja Kerajaan Sunda sanggeus rakana Prabu Maharaja Linggabuana tiwas dibubat anu geus ngadidik dasar-dasar kawijaksanaan ka Pangeran Niskalawastu Kancana anu leuwih mentingkeun karaharjaan hirup rayatna tibatan ngagedurkeun peperangan. Dongeng Sunda Kang Gilang, pedaran Gilang Kasnadi Channel. Sejam medar hiji carita mangrupikeun trasanana dina dongeng judulna Prabu Wangi Suta anu dibaca sagemlengna dina buku Tanjer Najuritan Jaya di Buana terbitan Penerbit Kiblat karya Yosef Iskandar. Penggilap subscribe, like, share, jeung bagikeun di medsos kasugri sadayana sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar hiji carios karya Yosef Iskandar dina judul Tanjer Najuritan Jaya di Buana. Waluya dongeng Sunda. Turuna hambalan tangga karaton tepung jeung sababaraha urang pangagung ngahalormat nyandoyongkeun awakna dibales ku hormat deui ku Prabu Wangi Sutah jeung Pandita. Kitu deui saja jalan unggal jalma nu papaliwat ngahalormat dina petanu sarua someah pikaconggaheun nagri nu tingtrim taya pacengkadan. Di lawang gapura kaluareun dayeuhan jagabaya sarua ngahalormat. Basa Prabu Wangi Sutah jeung Pandita cunduk ka suku gunung tempat pangenditan aya sorang geleger ti langit handaruan pisan. Prabu Wangi Sutah reuwas bari tatanggahan ka langit. Prabu Wangi Sutah reuwas basa tungkul nempot tapas hurung ngelun seungit menyan bodas. Ieu teh menyan tadi Paman Pandita, ceuk Prabu Wangi Sutah. Pandita unggeuk bari imut. Hayu Gusti Prabu, urang manakung deui. Ceuk Pandita miheulaan di yuksila nyang hareupan tapas nu ngelun. Oge nyang hareup kalempengan puncak gunung Agrabintapura. Prabu Wangi Sutah librak bae di yuksila gigireun Pandita. Paralak deui Pandita mapatkeun jajampeanana Prabu Wangi Sutah muntang ka hyang Sedaniskala di Mandala Bale Agung. Geleger sora ti langit handaruan ditema ku inggeungna jagat. Teu puncak gunung Agrabintapura Gusti Prabu, ceuk Pandita. Panon Prabu Wangi Sutah mencrong ka dayeuh nu di benteng di puncak gunung nu ngaranna Agrabintapura. Geleger sora gunung bitu, jagat konjang ganjing, benteng batu dayeuhan Agrabintapura runtuh. Karatona runtuh, tembong balokan batu tinggolosor kalbak pabalap-balap jeung papadana. Ting jalarit sora pangeus dayeuhan, geleger deui sora gunung bitu leuwih rongkah. Puncak gunung Agrabintapura saen rupa bersih tina batu-batu nu ngararangkenanana.
Peureum Gusti Prabu, cek Pandita. Re Prabu Wangi Sutah peureum. Las segala rupa sola pika ketireun teh sirna. Sagala rupa sora pika ketireun sirna. Benta Gusti Prabu, cek Pandita. Barang Prabu Wangi Sutah benta tetenjoan balik deui jiga basa keur mimiti datang. Hayu urang ulang Gusti Prabu, cek Pandita bari cengkat. Pabeberang Prabu Wangi Sutah jeung Pandita geus tepi ka pasesian lembur. Paman Pandita, cek Prabu Wangi Sutah. Non Gusti Prabu, tembal Pandita ada pisan. Mun paman hayang panjangnya duduluran jeung kami, pepeujeuh. Engke mun geus tepi ka imah, ulah nyebut Gusti Prabu ka kami. Tapi sebut bae kisilah. Eta teh demi lungsur langsarna kami dina anggoning neruskeun lampah. Pandita unggeuk sababaraha kali dibarung ku Ajrih nu taya hinggana. Ngan ukur sababaraha puluh lengkah Pandita jeung Prabu Wangi Sutah teh geus tepi kana golodog imah. Ari tepi ari goledag bae Prabu Wangi Sutah mah ngagolerna palupuh tepas hareupeun imah Pandita. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia. Keun anu keureuh urang teang rakyaan Hujung anu keur kakejepekan mandi di walungan nu cayeuna canembrang hera. Nyirani si diuk emok dina batu lempar nu kangan nu keur mandi neuteup ka sisi walungan. Sakapeung neuteupna jiga nu nataan jumlah batu-batu nu taringgul minuhan walungan. Sanyana teh lumrah awewe nungguan laki mandi, ceuk Nyiranisi. Nah tuh, ceuk rakyaan Hujung bari ngasai awakna ku papagan konje. Dalah dikumaha parentah Rama? Moal pati-pati Rama marentah mun teu naon? Mun teu aya maksud. Maksud teh maksud kumaha? Rupa-rupa we. Rupa-rupa mah sepaheun. Rakyaan Hujung seuri. Sanggeus awakna kakasai kabeh lep teuleum. Nyirani sing ngalieu ka pelebah rakyaan Hujung ngecebuk teuleum. Basa rakyaan Hujung ngurambul buru-buru Nyirani si api-api mencerong deui sisi walungan. Gepat mandina kami kesal. Dia moal mandi nyai. Enggeus tadi janari. Moal mandi deui. Engke sore. Adi berang. Semah nusok mandi berang mah. Mun nempoeun mah bakal tembong beureumna beungeut rakyaan Hujung nu kasindiran. Eta pangsongkeun baju lah, ceuk rakyaan Hujung. Leungeun Nyirani si upuy apae kana tukangeunana, tapi teu tepi kana tumpukan baju rakyaan Hujung. Mundur heutik, ceuk rakyaan Hujung. Nyirani si ngesodkeun biritna mundur leungeunna upuy apai deui ceg tumpukan baju rakyaan Hujung teh kacekel gewat diasongkeun bari anggar nukang. Bae dieu saeutik atuh lah, ceuk rakyaan Hujung. Nyirani si ngesod mundur bari leungeunna mah tetep ngasongkeun. Saeutik deui, ceuk rakyaan Hujung. Kapaksa Nyirani si teu radang ngadayagdag bari nahan awakna ku nulahkeun leungeun kencana kana sisian batu meneran nu aya lukutan. Soledad. Iya. Nyirani si leungiteun kasaimbangan awakna nyorosot. Baju geus katampanan ngan bae Nyirani si teu kaburu kasanggap ngagejebur hareupeun pisan rakyaan Hujung.
Rakyat Hujung gemper lung bajuna dialungkeun ka luhur batu lap manehna teuleum. Paso sore Rakyat Hujung jeung Nyiranisi karak tarepi ka imah. Prabu Wangisuta nu karak hudang sarerewaseun kitu deui pandita nu diuksila deukeut Prabu Wangisuta. Geus di mana heula dia teh kilanceuk? Ceuk Prabu Wangisuta bari mencerong. Rakyat Hujung gemper. Diuk dia kilanceuk. Ceuk Prabu Wangisuta bari nunjuk palupuh hareupeunana. Rakyat Hujung pohara rewaseunana saumur demelah kakarek disentak itu ku Prabu Wangisuta. Bari teu pukul rasaan Rakyat Hujung maksakeun diuksila di hareupeun Prabu Wangisuta jeung pandita. Nempo galagat kitu Nyiranisi lumpat ngiciprit jalan pipir muru dapur. Kudur yang ada yang les. Dia nyaho hukum napikeun lalaki nu ngaruksa krama. Ceuk Prabu Wangisuta. Lu Rakyat Hujung tungkul. Nah dia geus poho kana dasa marga nu ngawujud dina dasa sila. Ceuk Prabu Wangisuta. Ceuli, mata, kulit, letah, irung, sungut, leungeun, suku, tumbung, baga purusa. Teu meunang dipake nista. Mun dipake nista, dia bakal kabancana neraka bagianana. Ceuk Prabu Wangisuta. Tapi kami teu kungsi. Rakyat Hujung nyoba-nyoba ngabelaan diri. Tapi dia geus ngarempak sababaraha hiji nu aya dina dasa sila. Prabu Wangisuta ngagebrag palupuh. Kami rumah sasalah Gusti Prabu. Ceuk Rakyat Hujung bari ngeluk tungkul kawas buek menang mabuk. Dia nyaho kumanana? Ceuk Prabu Wangisuta. Rakyat Hujung teu nembal. Pilih salah sahiji nu kira-kira dia sanggup. Ceuk Prabu Wangisuta. Rakyat Hujung nahan napas. Panita teu bisa kukumaha. Ditamping ku burangka, dipiceun ka marende, kumaula ka pandita lilana 7 tahun, atawa tarung patutunggalan jeung kami. Ceuk Prabu Wangisuta tandas pisan. Rakyat Hujung teu nembal. Jawab, Yua Mantri Rakyat Hujung. Ceuk Prabu Wangisuta. Nadia rek bahula kana sabda kami. Rakyat Hujung bingung nu aya. Ditamping ka burangka keung da puguh dayang sayang siluman. Dipiceun ka marende sieun da puguh panonoban jurig jarian. Kumaula ka pandita lila teuing tarung teu wasa ngalawan raja nu kumanehna dipika ajri. Mun dia teu bisa milih, kami nu mutuskeun. Ceuk Prabu Wangisuta bari jung nangtung. Gera cabut duhung dia Rakyat Hujung. Ceuk Prabu Wangisuta bari jeleng bae ngajeleng kaburuan. Teu kaburu nembal Rakyat Hujung kapaksa turun kaburuan setengah ngarayap. Ampun Gusti Prabu, kami teu wasa ngalawan dia. Ceuk Rakyat Hujung bari acong-acongan nyembah. Montong ampun. Nangtung, wasi binanya panti jampang. Ceuk Prabu Wangisuta beungis pisan. Bari turna leuleus ramoh poe Rakyat Hujung maksakeun nangtung. Patine bae diri kaula Gusti Prabu. Patine bae diri kami Gusti Prabu. Ceuk Rakyat Hujung sorana halon pikarunyaeun. Ngan kadenge ku Prabu Wangisuta wungkul. Dia tega kana pati dan menebus nistana kalakuan. Ceuk Prabu Wangisuta. Kami pasrah Gusti Prabu. Tembak Rakyat Hujung. Ceuk ari kitu mah. Ceuk Prabu Wangisuta bari sarepet nyebut keris di jero jubahna. Kurilap katojo panon poe sore. Gira papatkeun nyampe paeh Rakyat Hujung. Ceuk Prabu Wangisuta bari ngalalempang keris ka lebah dada Rakyat Hujung.
Barang Prabu Wangi Sutah ngawahan bari mepet napas. Gak jeleng lir kalangkang hidung ngolepat ti pipir imah. Sukuna nincak tanah di antara Prabu Wangi Sutah jeung Rakean Hujung. Dia montong mayahan lancik nugus teu daya teu upaya kisilah. Ceuk jalman ujug-ujug nyelag di tengah-tengah. Ranisi nanaonan ari dia anak king. Pandita nu nangtung di sisi jadi kepreuh. Cicing Rama. Keur naon kami dibarah ge leutik-leutik. Teu wani nyang harepan lalaki hiji mah. Tembal nyirani si bari tutupna seukeut mencerong rengkak paripolah Prabu Wangi Sutah. Nah dia bet bemelak ka jalma nu geus eueuh tata krama ka awewe. Ceuk Prabu Wangi Sutah. Lanceuk dia teu salah. Kami nu salah. Ceuk Nyi Ranisi. Ranisi nanaonan ari dia. Indungna kepreuh bari membawa centong pangakeulan. Cicing ambu, tuman saya mah nuki patut mah kudu diwarah. Ceuk Nyi Ranisi teuneng pisan. Jadi dia suka geus digadabah ku lalaki pi eusian naraka. Ceuk Prabu Wangi Sutah nyerenge. Dia tong ahina ka kami kisilah. Dia tong nyangka goreng ka lanceuk dia. Kami teu milampah nista sakumaha panuding dia. Ceuk Nyi Ranisi. Tapi pikeun kami ngarasa tingeunah hiji lanceuk milampah nu mengpar tina ugeran Kasundaan. Komo deui inyana teh ngajenan ka hiji anak pandita. Inyana teh ngajenan ka hiji anak pandita. Ceuk Prabu Wangi Sutah. Kisilah, meunggeus kisilah. Ceuk pandita muntangan Prabu Wangi Sutah nu kerisna geus ngagaleter. Mun dia ngarasa era boga lanceuk goreng lampah, keun kami nu tanggung jawab. Nah dia teu era boga anak hiji-hijina dihina lalaki atawa atah warah kieu. Ceuk Prabu Wangi Sutah. Nu bengkok aya harepan bisa dilelempeng deui kisilah. Dia montong neuk teu anggeus. Keun Rakean Hujung urang tanya nu sabenerna. Sing percaya dia kana kamampuhan kami kisilah. Ceuk pandita nyaritana leuleuy. Mun kitu kami geus lesot tina Bang Baluh. Tapi kami teu sudi dituturkeun ku lanceuk kawas kitu patut. Ceuk Prabu Wangi Sutah bari nunjuk Rakean Hujung ku congok Krisna. Jadi noh dia beti ka kami. Ceuk Rakean Hujung sumudarieda. Tileletik tug tepi ka dawuk bebarengan. Nah panungtunganana bet kurang lampah ki lanceuk. Ceuk Prabu Wangi Sutah bari nyarangkakeun deui Krisna. Kami rumah sasalah Ki Adi. Tembak Rakean Hujung. Ti mimiti danget ieu. Dia eueuh patulah patalina jeung kami. Ceuk Prabu Wangi Sutah. Kisilah cekeng getong neuk teu anggeus. Mun dia cangcaya ka kami, ayeuna keneh nu ceuk dia ngalampahkeun nista ku kami dikawinkeun. Ceuk pandita bari acong-acongan nyembah. Matong nyembah kalau gitu patut, Rama, halik nyingkah. Keun urang sang harepan. Ceuk Nyi Ranisi bari ngenyang awak bapana. Ulah kitu Nyai, ulah. Nah dia teh bet ka bina-bina teuing. Ceuk pandita bari kepreuh aprek-aprekan. Paman pandita. Prabu Wangi Sutah nyentak pandita. Halik nyisi. Disentak itu pandita ngadeg-deg bari nyisi nyamperkeun pamajikan nu geus ngalibrak dina jukut puruan. Leuleus teh sirik nangiehan maneh. Rakean Hujung. Halik dia ge nyisi. Tetela dia mah lalaki jerih. Tenjokeun bebena dia. Ceuk Prabu Wangi Sutah. Ayo, geura maju cawene. Ceuk Prabu Wangi Sutah sanggeus nempo Rakean Hujung nyisi ka gigireun pandita. Seak Nyi Ranisi teh narajang beungeut Prabu Wangi Sutah ku peureupna nu bangbaraan. Prabu Wangi Sutah keur ngagila ka katuhu saeutik peureut Nyi Ranisi ngeplos. Najan kitu Nyi Ranisi kaburu keneh nyikukeun leungeun katuhuna.
Tapi Prabu Wangisutah ngelok siku Nyiranisi ngeplos. Nyiranisi nyepakun suku kencana lempengan palangkakan Prabu Wangisutah. Sakilat leungeun Prabu Wangisutah newak suku Nyiranisi. Dicentokeun saeutik dayagda. Nyiranisi ngadayagda. Barang narajang deui dibarengan ku nyabut patrem tina gelung jucungnya ditojoskeun kana beuteung Prabu Wangisutah. Ku Prabu Wangisutah leungeun Nyiranisi nu nojoskeun patrem teh ukur dikepret saeutik. Aduh, ceuk Nyiranisi nu ngarasa leungeunna jadi ngadak-ngadak sing sireumeun. Ayo, maju cawene. Ceuk Prabu Wangisutah. Nyiranisi muringis napasna ngahegak tapi napsuna beuki ngagugudu. Seak dina rajang bari lunca. Prabu Wangisutah keprok jiga nu nepak reungit teu pira. Tapi Nyiranisi ngajengkang cret diuk di bebeut. Bari muringis Nyiranisi maksakeun rek nangtung. Tapi awak sawak-awak karasa leuleus lir nu dipupul bayu. Mun dia kekeh nyewak kalancik dia, leuwih hade paeh handai kami duaan. Ceuk Nyiranisi bari neuteup ceuceub ka Prabu Wangisutah. Gampang maehan mah. Nu hese soteh ngahirupan. Ceuk Prabu Wangisutah bari seuri. Nempo Nyiranisi teu walakaya lalaunan rakean hujung nyampeurkeun ka Nyiranisi. Lalaunan ku rakean hujung teh disangkeh cangkengna ditangtungkeun Prabu Wangisutah nyerengeh. Paman Pandita. Ceuk Prabu Wangisutah. Nun, Gus. Kisilah. Ceuk Pandita bari gancang nyampeurkeun. Dianya aka anak. Ceuk Prabu Wangisutah. Atuh puguh we. Kisilah. Tembal Pandita. Nah dia teu melaan anak. Ceuk Prabu Wangisutah. Taya harti nagisila. Moal pati-pati lancek dia kumawani mun anak kami teu ngalayanan. Hari geus kitu, rek kumaha karep dia paman? Cek engger ek ditanya raga katineungna. Nah dua anana daraekeun mun dikawinkeun. Ceuk Pandita tuluy malik ka Nyiranisi. Dia suka mun dikawin ku rakean hujung. Luk Nyiranisi teh ngeluk tungkul. Begetna nyiak semu beureum. Dia wani tanggung jawab rakean hujung. Ceuk Pandita ka rakean hujung. Kami masrahkeun kumaha ceuk putusan dia Rama Pandita. Tembal ki rakean hujung. Ceuk atuh hari dia sanggup mah. Penting ieu keneh dia ku kami dikawinkeun. Ceuk Pandita. Tuluy malik deui ka Prabu Wangisutah. Kumaha tah mun kitu Kisila? Mun dia suka ngampihan lalaki kawas kitu patut eta mah kari kumaha dia. Paman Pandita. Ngampikeun kami keukeuh rakean hujung teh kudu dihukum. Ceuk Prabu Wangisutah. Hukuman naon deui Kisila? Ceuk Pandita. Najan kudu dia dikawinkeun. Tapi keukeuh rakean hujung kudu kumawula ka dia salila 7 tahun. Ceuk Prabu Wangisutah. Mun salila 7 tahun meciwakeun, geuwat bejaan kami. Pasti kami datang pikeun ngahukum rakean hujung nu leuwih berat. Tapi kawina kami hayang disaksian ku dia Ki Adi. Ceuk rakean hujung menta dipikarunya. Ceuk. Tembal Prabu Wangisutah. Teu kanyahoan mimitina urang lembur geus ngagimbung di buruan imah Pandita jeung teu kaburu disieухkeun. Ngan bae daratangna teh lebah keur gorgar urusan kawin. Kabeneran, ceuk Pandita ka batur salembu. Engke peuting dia ku kami. Dia kudu datang kabeh ka imah kami. Sakumaha nu kadarenge ku dia. Kami rek ngawinkeun Nyiranisi ka ieu mah rakean hujung. Cig ayeuna dia sakabeh baralik heula.
Sanggeus kitu pohara nama urang lembur bubar kataburan. Baralik ka imahna masing-masing di barung kuruk-paruk parasa. Iwal sababaraha urang awewe nu masih keneh kasebut dulurna Pandita haridang nyamperkeun pamajikan Pandita seja ngabaktikeun tanaga pikeun sasayagaan ngawinkeun. Peutingna disaksian ku balarea urang lembur oge disaksian ku Prabu Wangisutah rakean Hujung dikawinkeun ka Nyi Ranisi ku Pandita. Aya karyaan taya ramean upacara ngawinkeun basajan tapi munal hasilna. Nya ari susuguh-susuguh kitu bubuhan Pandita teh ngarangkap jadi kokolot lembur juljol ngalanteuran asakan. Basa orang lembur geus marulang, basa Nyi Ranisi geus ngampih ti heula ka anggon. Basa Pandita geus kerek nyegerek jeung pamajikanana denggon tukang Prabu Wangisutah ngeceupan rakean Hujung sangkan ngadeuketan. Nuhun Gusti Prabu, ceuk rakean Hujung sorana haros-hos ngaharewas. Hampura diri kami kilanceuk. Ceuk rakean ceuk Prabu Wangisutah. Kalawan somea rakean Hujung colohok mata simeteun. Hampura polah kami tadi sore. Ceuk Prabu Wangisutah. Satemena eta teh hiji-hijina cara pikir ngabersihan ngaran dia. Ngabuktikeun saha nu salah oge mupus sangkan goreng paman Pandita ka urang duaan. Nya maksud teh mupus sangkaan goreng paman Pandita ka urang duaan. Rakean Hujung beuki colohok-hookeun. Kami amit mundur peuting ieu keneh kilancik. Bina nyepati jampang ukur karing ngidul. Oman, tembongkeun kasatiaan dia ka pamajikan. Kami toha jeung kasomah-somah di lembur. Ceuk Prabu Wangisutah bari lalawanan nangtung. Gusti Prabu, rakean Hujung muntangan jubah Prabu Wangisutah. Sanggeus 7 tahun dia bakal ditayang ku kami. Ceuk Prabu Wangisutah. Kulapes leungeun rakean Hujung teh leuleus kudu pruk sujud ngarawuh suku Prabu Wangisutah. Tapi nu dirabu geus ngajeleng kaburuan las leungit diteureuy petengna peuting. Kokok beluk kukeuk bebenceng ngaliwat gaang reang diengklokan ku encrit nasimet cari cangkas. Sanggeus sapanyepahan rakean Hujung lalaunan nangtung bari nanggeus lampu palita bari ngetajap asup ka jero imah mengkol ngenca ka anggon Nyi Ranisi. Ngajajanteng lebah pantona nempor mengremeng Nyi Ranisi keur sare ngarengkol. Rakean Hujung asa ngimpi lalaunan ngalengka. Najan ngetayap teu burung kadenge ku Nyi Ranisi, ngulisik malik mencerong ka rakean Hujung bari nyurang serabeun. Dan peureup nyai. Ceuk rakean Hujung sorana halon. Nyi Ranisi gideug teu lilapok ngomong. Tunda bae palita mah di patengahan. Rakean Hujung kapaksa ka katajapan ngalengkah ka patengahan. Dadila balik deui jen ngajengjen bari neteu pamajikanana hatenna tagiwur asa-asa sabab keukeuh asa ngimpi. Ras ingat basa beurangna dipegat bagong ngaliwat, ras ingat basa nulungan Nyi Ranisi 3 jebur, nyeh barakean Hujung nyerenge. Nah hasiri, cek pamajikanana nyaritana meh teu kadenge. Ingat kan nyai basa dikejebur, tembar rakean Hujung.
Nyawa kamana adi dia? Cek Nyiranisi. Isukan bae ku dongengkeun. Cek rakyat Hujung bari lalabunan ngagoloyoh ka gigirin pamajikanana. Nyiranisi reuwas rada ngised saeutik ngajauhan tapi teu burung awak rakyat Hujung nu sembada teh adek kana leungeun pamajikanana. Nyiranisi ngised deui ngajauhan tapi rakyat Hujung ge ngised deui ngadeuketan. Beuki ngised beuki adek kana bilik nya Nyiranisi teh angeuna ratu. Basa kongkorongok hayam sakali Nyiranisi nyusup dina dada rakyat Hujung. Tibrana tangkeupan geget salakina. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangdut anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu. Pedaran dongeng Tanjirna Juritan Jaya Dibuana karya Yosef Iskandar. Urang tepang dangu di enjing dina waktos sareng channel YouTube anu sami. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda.